Terus kemudian terapkan rumus A2, bedakan antara isim fa'il, isim maf'ul, masdar atau tidak isim fa'il, tidak isim maf'ul dan tidak masdar yang tertulis dalam rumus. Maka yang menentukan kamus yang ditentukan kamus antara lain masdar dari mati 3 huruf masdar mim jamak taksir jami, kemudian terapkan rumus A3 jadikan susunan kata menjadi mubtada khobar pelengkap atau mubtada pelengkap khobar. Bila ada titik maka menjadi titik mubtada pelengkap atau titik mubtada pelengkap khobar. Layangan titik atau koma yang menyertai mubtada antara lain man bahal abal amma walakin wa fasumma inama ala semua isim mausul dan kesempurnaan kalimat yang minimal terdiri dari mubtada khobar. Terapkan rumus E1, bedakan antara madi mudhari amar nahi, kemudian terapkan rumus E2, bedakan antara mujarrad atau madi mabni atau mu'rab ma'lum atau majrur, kemudian terapkan rumus E3, jadikan susunan kata menjadi fi'il fa'il pelengkap fi'il pelengkap fa'il pelengkap fi'il fa'il. Titik maka menjadi titik fi'il fa'il pelengkap titik fi'il pelengkap fa'il titik pelengkap fi'il fa'il. Layangan titik atau koma yang menyertai fi'il madhi masih masuk pada madhi kau tidak iklama, kebanyakan masuk pada madhi wa fasum mahal amma bisa masuk pada madhi. sim domir munfasil Hum yauma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. nasab muttasil ho ma hum Huma hunna huma kum ki kuma kunna yana ya muttasil bihima bihim biha bihima bihinna bika bikuma bikum biki bikuma bikunna bihina. nasab munfasil Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. wajan isim fa'il simapul atas wajan isim fa'il simapul fa'ilun fa'ilun mufa'ilun Fa'ilun mufa'ilun mufa'ilun munfa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun mustafilun maf'ul maf'ulun mufa'alun 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 mufta'alun munfa'alun mutafa'alun mutafa'alun mustafalun. masdar If'alun ifti'alun ifti'alun istif'alun taf'ilun tafa'ulun tafa'ulun mufa'alatun. if'alun dari kata Af'ala yuf'ilu if'alun fahuwa muf'ilun wadaka muf'alun af'il la tuf'il. ibti'alun dari kata Ifta'ala yafta'ilu ifti'alun fahuwa mufta'ilun wadaka mufta'alun ifta'il la tafta'il. infi'alun dari kata Infa'ala yanfa'ilu infi'alun fahuwa munfa'ilun wadaka munfa'alun infa'il la tanfa'il.
istif'alun dari kata Istaf'ala yastaf'ilu istif'alun fahuwa mustaf'ilun ada mustaf'alun istaf'ilun tastaf'il. tafa'ilun dari kata Fa'ala yufa'ilu taf'ilun fahuwa mufa'ilun wadaka mufa'alun fa'il la tufa'il. tafa'ulun dari kata Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulun fahuwa mutafa'ilun wadaka mutafa'alun tafa'al la tatafa'al. tafa'ulun dari kata Fa'ala yatafa'alu tafa'ulun fahuwa mutafa'ilun wadaka mutafa'alun tafa'al la tatafa'al. mufa'alatun dari kata Fa'ala yufa'ilu mufa'alatun fahuwa mufa'ilun wadaka mufa'alun fa'il la tufa'il. pelengkap ing Dalam makul dek, karena makul ajlek, kelawan makul mutlak, aleh hal apane tamyin jar majrur. Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa durriyatihi wa li baitihi wal abi wal mursalin wal awliyai was syuhadai was salihin wal ulamai wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin ususan ila arwahi jami'al kubur fi hadal maqam susun Yadil jama' ususan kubur min jati abi wa ummi susun ila hadrati mu'alif hadal kitab mu'alif hadil kutub wali baiti wa durriyati wa ma yu'awinu ala nasri hadal kitabi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa ibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Allahumma amir lisani bi dzikrika wa qalbi bi khasyatika wa sirri bi ta'atika wa bil islami dina wa bi muhammadin rabbi zidni ilma warzuqni Rabbi anzilna munzalan mubaraka wa anta khairal munzilin Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Jilid sabaraha? Jilid 3 candak jilid 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na wa bi ulumihi wa bi barakatihi amin. Amsilati jilid 3 halaman 15 masih membahas tentang an-nawasih. Ayeuna nama an-nawasih nateh naon cenah? Laita yang bermakna menawo bahasa Jawa. Kalau bahasa kitanya boleh jadi atau barangkali. Lamun ceuk urang nama Sunda nama lah susuganan hayang teuing gitu. Ya, mengharapkan sesuatu. Tapi adi laita mah cenah jauh kana ka arep-arepna gitu. Laita. Ada tamani, ada taroji. Nah ini termasuk tamani gitu. Pengaruhnya seperti inna dan kawan inna ana ya termasuk laita, kawan-kawannya inna. Kumaha tuh cenah ngamarunga pengaruhna teh kamari teh kumaha cenah amalna? Menasabkan mubtada Isimnya inna meropakan khobar menjadi khobarnya inna.
tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Sarua jeung inna jeung anna cuman beda makna. Lamun inna mah kemarin sesungguhnya ya, anna kalau laita boleh jadi atau barangkali. Adapun amalnya pengaruhnya sama. Nu asalna mubtada kemasukan lapad laita sekarang menjadi isim. Isim laita berarti yang tadinya khobar mubtada sekarang khobarnya laita. Tuh ya. Contoh lana misluma utiya. Awas, ini tarkibnya khobar muqaddam mubtada muakhir. Tingali. Aya baca. Lana misluma utiya. Lana aya kho jadi naon eta? Khobar naon? Khobar muqad. Apa itu khobar muqaddam? Khobar yang didahulukan. Kita paham bahwa lapad lana teh jar majrur. Awas, jar majrur. Ini harus ingat pada pelajaran jilid 1 tentang jar majrur, di mana jar itu huruf ZR, majrur itu yang di JR-kan oleh huruf ZR. Kemudian ini huruf jarnya mana? La ya. Huruf jarnya adalah la yang asalnya li ya teh. Coba saha nu ingat keneh, anu kapaham, anu teu poho deui, kenapa dibaca la? Karena li dibaca la. Tinggali ke depan ada apa na? Naon? Ya, nanu gitu teh. Ya, bertemu dengan domir muttasil. Saha nu apal dasarna? Ayo teruskan. Yang domir mutasil salian ya dibaca patah temuskil. Gitu kade ulah poho deui nya kana pelajaran teh sing remen muka. Itu. Ieu teh la teh huruf ZR yang asalnya li, karena bertemu dengan domir mutasil menjadi la. Barusan dasarnya sama-sama teu bisanya. Sama-sama bisanya. Coba sok teh sakali deui. Wala majarin fatahan hasil mirun ghairu ya'in mutasilam jermun pangih mutasil salian ya dibaca patah temuskil. Lihu lahu bacanya. Lihu lahu. Lahunya dina Quran. Walahu ma fis samawati gitu. Ya banyak ya. Laha, lahu, lahum gitu. Lana, lana misluma utiya. Was, poho, ya. Nah, di awal kalimat jar majrur di awal kalimat menjadi khobar, namanya khobar muqaddam. Kemudian setelah itu adalah mubtada muakhir. Mana mubtadana? Mislu tuh, mislu ma'utiya, misluna tah tingali. Mubtad, ari mubtada hukumna kumaha?
ropa. Di dia tanda robana naon? Doma. Sok saha nu apal dasarna? Terus jadi ropaku ibtidak kitu deui ropaku mubtada. Tanda ropanya doma mislu nakiroh mislun asalna mah ngan didopatkeun kana mah jadi misluma. Jadi kesimpulanna lana mislu teh naon susunan naon cenah? Khobar muqaddam mubtada muakhar. Terus ayeuna sing inget kana amalna naon cenah bieu teh laita. Kumaha lapad laita teh? Amalna sama dengan inna. Menasobkan isimnya menasobkan mubtada. Mana mubtada? Mislu tah sanggeusna kadatangan ku lapad laita mah berarti ku dikumahakeun dinasobkeun sabab dari amalnya menasobkan coba baca sanggeusna lapad laita masuk lapad laita pakai ya di situ mah ya laita lana mislu misla wa misli deui misla ya. Nah sekarang kenapa dibaca la tidak li tidak lu? Laita anawas menjadi apa? Isim laita si ina mah geus ka mana geus ka itu tuh si ina mah geus wah ka mana deui si ina mah. Eueuh. Si laita ieu mah datangna. Nu datang si laita. Jadi dibaca misla, dibaca nasab sabab kemasukan lapad laita menjadi isimnya lait. Ailana jadi naon atuh ayeuna? Khobar naon? Yakin khobar apa? Khobarnya laita. Tuh khobar muqaddam. Apaan geus kedatangan ku laita ayeuna mah? Nya, jadi khobar naon cenah? Laita. Jadi cek bahasa urangna masuk sanajan ayana khobar muqaddam mubtada muakhar tetep ya untuk amalnya laita dan kawan-kawan inna dan kawan-kawan menasobkan mubtada menjadi isimnya inna merupakan khobar menjadi khobarnya inna dan kawan-kawan termasuk di sini apa adalah laita ya laita lana mislama utiya. Itu cara pembacaannya. Jelaskan di hana ayo. Laita amalnya seperti inna yaitu menasabkan mubtada dan merupakan khobar. Dasarnya li inna anna laita lakinna lahal anna sumalikana min amal mubtada. Naon ieu teh? Barna inna gitu-gitu wae piraku. Barho bari poho. Terus contoh nu kadua ayat pertama tingali. Qala ya laita qaumi ya'lamuna. Qala ya laita qaumi ya'lamuna. Ayo, siapa yang bisa sebelum kemasukan laita mana mubtada? Hah? Qaumi, aduh, ke mana ya teh? Hah? Mamam. Oh, ini ngawas.
Mana mubtadana? Qaumi. Qauminya. Qaumi teh ayeuna jadi naon? Ayeuna jadi naon? Hah? Sing inget kana amal laita teh kumaha menasobkan mubtada menjadi Isimnya inna merupakan mubad menjadi khobarnya inna. awas ini mah harus pintarnya. Aduh subhanallah. Keur nu diajar mah can paham ya. Ari khobar hukumna kumaha? Ai mubtada heula, mubtada hukumna ropa. Qaumi tanda ropana sanu bisa hayo. Qaumi kaumu teh. Tu qaumi. Sementara tadi mubtada hukumnya ropa. Teu kaumu atuh. Ayo siapa yang bisa menjawab? Di hadiahan 100.000 ya. Ayo saan bisa? Jer. Hah? Jer atuh tau. Aduh. Tingali. Naon cenah? Iya betul ya domir. Iya dong. Mana ya domir teh? Eta iya. Nu ngarengkol eta tah. Itu kawas nu si Ibnu tah nu yang ngarengkol. Naon Farhan serius nu ngarti sia mah. Anu. Saatnya teh nunutan deh. Wah. Itu udah. Ya, kita palinta. Aduh. Cep Ipin ampun. Sore-sore nunutan ya. Mat ku nikmat ngaji Gusti nu agung. Udang, kita palin. Qaumi mubtada hukumnya rob. Di dia atuh tanda ropana naon sok tanda ropa teh. Naon cenah? Ya domir. Iya. Punya tanda ropana ya domir. Kumaha cenah tanda ropana? Iya make iya domir maka ku dikasrohkeun ban. Kaumun kemasukan iya jadi kaumi. Tadi tanda ropana naon ya? Hah? Nah, tanda ropanya dikira-kirakan gitu ya. Tanda ropanya dikira-kirakan. Tidak memakai kasroh yang tidak memakai domah yang nampak gitu. Karena bertemu dengan iya domir. Kemana itu? Aduh. Ngaos. Oh, benungan ngaos ajar. Tos tinggal deui. Qala ya laita qaumi ya'lamuna asalna qaumi teh mub. Ayeuna jadi naon atuh? Jadi isimnya ari isim inna ku dikumahakeun. Dinasob aya dinasobkeun teh ya. Henteu dijrkeun naon tanda nasobnya. Nah betul dikira-kirakan tidak memakai patah yang nampak karena dimudofkan pada iya domir. Qaumi teh idopat eta teh ya. Qaumi mudof ya mabni sukun mahal jer mudofun ilaih itu. Wah pinternya. Lah nunutan pin. Oh marokan kumaha ngaji nunutan. Itu sok loba salah arti. Beningan cek ajengan cenah. Sirah leutik sirah naon? Musab sirah saeutik jadi sirah leutik gitu. Cing Farhan tong seuri maneh mangarti. Laita qaumi teh jadi naon atuh ayeuna teh teh jadi naon cenah? Isimnya laita. Mana khobarna? Ya lamuna. Ai khobar hukumna? Tanda ropana naon di dia? Sanu bisa deui ayo. Hah? Unun? Kuno make unun? Awas teu di dieu mah lain isim. Ya lamuna naon ieu kalimah naon? Diawali iya. Geus tamat lain jilid di mana?
Fiil mudhor tuh geuningannya ho. Terus fiil mudhore. Betul ada wawu nun. Anu jadi ropa wawu nun teh dina kalimah isim. Oh. Ima fiil. Matu lamun kieu. Sok sanu bisa 500.000 anu mah hadiah ya. Moal 100.000 taekeun. Nu 500.000 nu sabulaneun ya aduh. Buru, tadi mana yang hadiahan nganti JNT, duh, eta mana saku seger eta, duit 20.000 sapoe, gitu, aduh, Gusti nu agung, matak lamun tara ngaji jeung tara sakola teh kunclungkeun euy, aduh, Gusti nu agung, duit 20.000, calana weuteuh wae, can hayang baju cenah, baju kebangsaan, leungit, hayang meuli deui, aduh. Ampun ja mana ke 10.000 janjanya ja 10.000 mana janya oh 10.000 mana 20.000 ada ya kelas VIP Mang Jidan seorang Jidan sejuta Japri pikirin 10.000 nya jarunya bapana tegedeun artos cenah kamarega 10.000 we mah. Hese neangan duit teh. Tah maneh ge ayeuna naon neangan ilmu hese babari. Gampang lah teh hese sagala maneh mah tinggal diuk ulah nunutan pin. Itu seger siamanya dah eta. Ampun. Bapak maneh mah komo ripuh, maneh mah tinggal diuk teu ngeunah we nika. Lap cenah teh kitu ampun Gusti nu agung pin. Heeh. Kumaha ieu teh tanda rupana teh naon cenah? Mas ya, tanda rupana naon? Ari hobar teh hobar naon wae ceuk? Hah? Aduh tingali dina qaidati tabel halaman sabaraha poho deui 15 sabarahanya tentang hobar. Hobar teh aya hobar mufrad, aya hobar jumlah teh aya jumlah fi'liyah. Hayo buka qaidati teh halaman sabaraha yo? 15 atau 27? Hobar, skema hobar aya teu? Tingali contohna sarua ya jeung ieu ya. Ayo buru ngos diaji ya. Aduh nging aya teu hobar naon cenah? Hobar mufrad, hanapun mufrad naon? Raf'un ropa nya. Terus hobar jumlah, hanapun jumlah naon? Mahalur aya teu? Aya tah ieu hobar naon ieu? Tingali jumlah teh jumlah nu teh jumlah naon wae? Jumlah fi'liyah. Terus jumlah ismiyah. Ieu termasuk jumlah naon? Fi'liyah. Geuningan jumlah fi'liyah karena fi'il. Oh jadi khobar terbuat dari fi'il, itu fi'il kan? Fi'il naon bieu teh? Fi'il mudhore. Khobar yang terbuat dari fi'il mudhore maka termasuk khobar jumlah fi'liyah. Tah tingali naon teh i'robna? Ropa atau mahalur rob'i? Mahalur rob'i. Ngerti teh teh? Jadi atuh tanda ropana naon ya? Khobar hukumnya ropa wa ropau mubtadaan bil tidak kada karob khobarin bil mubtada eta dalilna. Atunya alfiyah teteh ya. Isukan ngaji lah alfiyah halus. Naon cenah tanda ropana teh? Mahalur rob eta di dinya khobar jumlah mahalur ropi jumlah fi'liyah. Jadi tanda ropana mah teu nampak ieu mah. Jadi menempati ropa karena khobar hukumnya ropa.
Jadi itu kia tuh lamun diterangkeun mah sajumlah fiil mana fiilna ya lamuna sing ingat kana rumus fiil kumaha cenah fiil fa'il pelengkap tah sok saha nu apal di mana fa'ilna di dieu aduh lieur deui cenah euy kan bae lieur gitu lieur mikiran ngaji mah alus lamun lieur mikiran balik butut hayo he mikiran teh iraha nya ipre iraha yang geura pre pikiran mah ieu hayo kumaha cenah mana fa'ilna fa'ilnya adalah nun kodona naon domirna bayangan domirna naon hum betul bayangan domirnya adalah nah hum yang tersimpan itu adalah menjadi fa'il disebut fa'il dohir fa'il domir fa'il domir menyimpan isim domir yang kembali kepada ai domir hum kersaha kerjama loba mana anu lapad qala ya laita qaumi ya'lamun mana anu menunjukkan loba banyak mana kaum tuh kaum itu kan banyak ya golongan kaum orang-orang banyak berarti dina lapad ya'lamuna itu menyimpan domir hum yang kembali kepada kaum gitu disebut fa'il apa barusan fa'il domir ngerti teh so kudu ngarti santri mah ulah eleh kenu kieu ini makanan santri sehari-harinya gitu lain liwat hungkul lain sanggup hungkul dina misting lain iya no cek Ibnu teh sarada lieur cenah ieu mah sok terus diajar baca qaidah-qaidahna make kudu lieur sagala lah gitu eta kieu tinggal ngalugona eta ya lamuna terang nyaho mengetahui siapa yang mengetahui kaum tuh eta teh geus kumpul fiil jeung jumlahkeun we sajumlah naon fiil fa'il la mahala laha minal i'rab itu bukan sajumlah fiil fa'il mahal naon tinggal di tabel mahal ropa sajumlah fi'il fa'il mahal ropa artinya menempati ropa jadi khobar naon ayeuna khobar laita sabab sudah kemasukan lait itu jadi tanda ropana naon atuh cenah mahalur rofi gitu sabab khobar jumlah fi'liyah gitu itu ada kesimpulan nama saeutik khobar naon cenah nu khobar naon jumlah naon jumlah fi tanda ropana naon mahalur rofi menempati ropa gitu arti kayak nama tinggal deui berarti mana qala ya laita qaumi ya'lamuna hayang teuing kaum kaula kaum kuring eta ya'lamuna nyaho si kaum geus kadatangan ku laita mana isimna qaumi nu asalna tadina mubtada mana khobarna khobar lapar laita ya'lamuna nu tadina asalna khobar naon tadina mah khobar qaumi ayeuna mah jadi khobar naon khobar laita khobar laita ku dikumakeun diropakeun ieu ropa teu henteu naon atuh ropana menempati ropa kenapa menempati ropa khobar jumlah naon jumlah fi'liyah kaharti awas ya aduh itu mahal ya teh mahal eker mubtadi malahnya batur mah geus teu mikiran nu kieu geus deleng mah canu
Heupan urang mah keun karek kamari ngajina cek imna teh aduh karek sabaraha bulan abdi mah karek 3 minggu ngajina gitu nya. Nya 3 minggu lino da kamari tara ngaji lain anu sok ngaji gitu. Udah 20.000 nya. Itu. Aduh Gusti nu agung. Oh, singkat toh. Jadi kitab teh ukur jadi naonnya ulah ukur ayeuna ngaji teh dikobong, sorogkeun, musyawarahkeun gitu, diskusikeun. Gitu ngadapang we santri mah pantes gepeng-gepeng mengidan kayaknya. Gitu bobogaan teh. Gitu. Kena emang jidan gitu. Gitu. Kumaha ya teh abdi teu ngartos ngaji. Heuh rek ngarti kumaha eta dibaca mah karena tara dimutolaah mah geura. Tapi lamun budakna santrina sok mutolaah, rajin, ngapalkeun, menghafal, karasa bisa jeung teu ngaji teh. Lamun kitu mah tiis we geus ngaji ka mana gitu. Bala arek ngaji teh kitab urang ka mana euy? Atuh nya meureun kitab ge ari caliwurah di mana wae mah ceuk kitab teh aing sudi teuing aing mending eueuh jalan-jalan ceuk kitab teh. Tungtungna mah dunungan aing sakeun sinaneangan karek ngaji. Nanya pun kebaturan kitab di mana? Rawatan sing alus kitab teh. Lamun keur nyaose aya waktu memeh sare baca deui geura tereh gitu. Ieu mah mudah, amsilat geus dipermudahnya tinggal baca memahami. Lamun teu kaharti keneh ke keur ngaji hati-hati. Nu alus mah ye santri nya memeh diaji ayeuna teh ye geus dibaca ku urang teh. Geus dibaca ieu teh materi teh pokona mah. Coba guru ke kumaha ku urang ayeuna teu kaharti coba ke kumaha ye keur ngaji ye. Gitu jadi urang teh hati-hati. Saya mah baheula sok kitu bab naon enak euy oh bab awan nawasi baca heula asa teu kaharti ana awan nawasi coba baca heula teu kaharti euy urang ngaji nya moal kaberangan isukan di Bandungan pokona mah kumaha ye make teu kaharti ngaji we kaharti oh nya dibaca di bener tara poho teh gitu nya. Tuh, jadi minimalna paling henteu materi nu bakal diaji dibaca heula gitu. Lamun ditanya ke ku guru geus santai we lah gitu. Nya mah jidan geus kapaham alus gitu mah. Beuh, luar biasa. Jadi kembali lagi ke laptop laita itu beramal seperti inna menasobkan mubtada menjadi isimnya laita merupakan khobar menjadi khobarnya laita aya namanya yang bermana boleh jadi atau barang kali menowo cek urang mah eta cek bahasa Jawa mah ya. Mana deui 108 laita tekaanna cenah anu koyo sate mane aduh teu kenging eta kitab aduh wah teu kenging awas bisi suek waduh kenging foto ya kenging Jalik. Ayo mama jik. Jalik, abe nggak salah kelab deh. 3 menit deh. Mana deui ka ana nya kitu deui babaturan inna teh ka ana anu mana koyo-koyo bahasa Jawa saat temene koyo-koyo sate cek urang nama naon seakan ka annahum bunyanum marsusun ka annahum kaya seakan-akan hum itu siapa bidadari surga bunyanun naon buyan marsusun naon marsusun teh anu samar-samar gitulah nya katingali saeutik remeng-remeng gitu manane walau bisawabnya manane walau bil muradi tingali tarkibna tingali ka'annahum hum mubtadana asalna mana sebelum kemasukan ka'anna kumaha hum bunyanum marsusun gitu berartinya hum jadi naon asalna mubtada ana khobarna
bunyanun. Kitu mubtada datangan weh ka ana ayeuna mah hum. Tah awas ya, hum asalna aya mubtada hukumna tanda ropana naon di dia? Dikira-kira. Kunaon dikira-kirakeun ieu mah ayo? Alah. Isim domir hukumnya mabni. Oh, salah kode tuh. Kunaon dikira-kirakan? Isim domir hukumnya mabni. Oh. Ayeuna datangan ku ka anna asalna mubtada jadi naon? Isimnya in. Sementara isim ka anna dikumakeun dinasobkeun teh ieu. Henteu tanda nasobna atuh naon deui? Nya sarua dikira-kirakan. Tanda nasobnya dikira-kira karena isim domir hukumnya mabni. Mana khobarna? Bunyanun. Khobarna hukuman irobna khobar kana dibaca ropa tetap bunyanunnya sebab menasobkan mubtada menjadi isimnya ka anna berarti meropakan khobar menjadi khobarnya tetap bunyanun diropakeun asalna ropa ka masukkan ku kana ge nyeropa deui we walaupun menjadi khobarnya ka anna sebab mengacu pada amal. Kali ini naon cenah amalna teh menasobkan mubtada menjadi merupakan khobar menjadi khobarnya. Jadi rek naon wae kitunya bentuk hurufna an-nawasih amal nama sami gitu kudu aya isim kudu aya khobar cuman beda dina maknana. Awas urang sing perhatiannya lamun baca Al-Qur'an dimanai baca kitab dimanai oh iya aya an-nawasih cek urang ieu. Orang kudu penasaran, berarti kudu aya isim, kudu aya khobar, hati-hatinya. Terus baca anak oge, baca anak. Lamun tadi mahal-mahal, ya, menempati itu bacaan nu asli, ropa domah nasob patah jr, kasroh jajem sukun hati-hati. Ropa berarti jadi nasob, itu. Kecuali lamun mahal ropi seperti hum di dia. Karena ini mahal menempati gitu tetep hum rek kumaha ge hum sabab hukum naon cenah sim domir hukumnya mabni cing sakumaha cenah dasarna teh sim domir mabni wa kullu mudamarin lahul binayajib walabdu majurakalah di manusib sakabeh domir oge mari hukumna dapat jeher seperti lapan nasobna la linafil jinsi wallahu alam bisawab ya Allah biha ya Allah biha Fatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah utub bina wal muslimin min kulli ainin lamah wa minal idha wa minar wa minal masaibi amma utufi bihara wa ba'il khatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wa fatimah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.